Cayut, kemana sih ya? Ulin, Jakarta. Ulah bohong dia aja bisa tumbuk kue minta ulangan. Sina olab. Mislah, bercuma maksa ta mau duitan. Lamun hapur mahal. Ay, gara-gara dia nyangsang. Lah. Dia mah tuh santai. Dari naro. Jadi bayawak. Selalu bawa catanya berubah ya? Aduh, karsel amat ya nya, yang persicileh lah. Jadi mah bae masupan ya, wak, dasar telaku-laku. Aduh, aya preman. Kumaha lamun aing dipala, kumana tuh buka duit. Cayut, kemana sih ya? Ulin, Jakarta. Ulah bohong dia aja bisa tumbuk kue minta ulangan. Sina olab. Mislah, bercuma maksa ta mau duitan. Lamun hapur mahal lo bang. Gerema gede kan itu. Satu cunguk. Duitan, serojeng kami. Aya bae orang. Oh, ayah baik betul. Mau mana dia mau baik? Aing panggil tadi jeung preman kampret. Aja di kumah dia. Atuh teu kumaha ngan dipenta duit doang. Dasar aing teu buka duit. Abis eta dia ditaranjang gitu ku preman nu barloon teh. Entahlah. Ulah sieun gua mah dia. Mun aing naon bae. Jangan kaing kalau parimapan aing boga cincin ajaib ieu. Lu bener dia. Aju bisa kumaha bae eta cincin. Tuh mantap pokona mah bisa berubah-ubah. Keur eta ge kuaing tonjok preman ngantlang kana rurkan. Dikunci lah kuaing imah bisi aya nu maling, nu ngagotong sakitu peripuan aku. Daripada yang kesel mending nyamper justru aja kopai dah. Malah kuaing dah sakitu yang terbuat duit yang ngarokok. Ya iya si tidak dia kamari di mana bae. Lain ini dia kamari di mana ya Allah aing sorangan bae jeung budak yang disampur ke budak. Ja budaknya kan dia kemana dia kamari? Belut teh kamari. Da mus bae pernah saya mah ka belut male ke pasar jaloban di pasar ke belut. Belut teh menang bayaw. Dia di Alfa ge aya keripik belut dia. Eunah deh aing kamari orang asaan meling ke urang bedang Kalau budak ieu nyamper budak malak bae urang ja. Kumaha ieu? Mana musim hujan aing mah ngarokok mau urang nyamper budak ajak malak urang budak. Oh iya budaknya maturan orang nyar mangsa. Tapi namun ka dieu mah sakalian bae urang ngobrolkeun masalah iya si Cileuh anu ngabogan cing ajaib. Basmi urang lah. Ja teh eta penghalang ngariweukeun urang eta. Mak. Ay, gara-gara dia nyangsang. Lah. Dia mah tuh santai. Dari narong prong dah atuh kopian enggak? Aya nyemper dare ka dina medak hayang ngopi jeung ngarokok. Ayo mah, geus tenang urang ngobrol. Oke, siap. Gampang udun mah baralake loba. Pona lain kitu ya rot, cid. Numpang dari ka dieu kitu sakalian nya. Boga penghalang anu sok ikut campur kana urusan kami dina dunia permalakan ieu. Ieu lain ngopi leh. Heeh, manehna eta ngabogan cincin ajaib. Ternyata mana bawa eta nimuna si eta. Ngan namun bisa mah eta orang kudu dibogaan ku urang. Cincin ajaib. Di mana saya menang cincin ajaibnya? Buktinya, tidak pengruntahan itu mana ge. Tapi benar, kamari ge nya. Dia aing ditonjok ngalah yang kan tanggal kado dia. Makin ribu bae urang mun kieu menok malak saya tanya. Ai urang sloban teh mah saya kumaha carana urang. Kumaha eta mun urang panggihan yuk? Atuh asia. Oke. Ulah dikebelkan. Siap. Kayak. Aing mah iya, orang mah kudu mukakeun bae deh ieu. Atuh segera pukakeun. Oh ya, kayaknya soal. Oke, siap. Yang baik. Mana bebek kudu diparaban ieu. Dia boga bebeknya, boga. Mentang hiji. Angke di bae tenang bae. Sugan anakna, tapi kudu kita sabelah. Boleh teu buru dah. Itu preman itu ka dia. Oh iya, preman polongan. Dari anu duan polong ka aing. Buka milik malak dari yang ngudu deng kawawa. Anu mana ieu nu boga cincin ajaib? Ieu apa ieu? Eta tah nu boga cincin ajaib. Iya. Iya boga cincin ajaib cenah. Nak main kita dari ya, ang dikutuk teh kau nyeritahi. Kagak bae tarunjang dia ngomong. Tari naon? Tari bayawak teh bangkong. Sudah bawa ngomong aing berubah deuleukeun ya. Berubah jadi naon? Jadi bayawak. Sudah bawa macet aing berubah ya. Nah, jadi berubah jadi Superman. Lain Superman ieu mah. Parah, men. Superman dengan cewek makin di matana. Lu sudah bawa baca suruduk berapa ini? Tapi hodak sakti cincin bohong. Mantep ya, urang sampai ngararamber kieu. Aing percaya kita ranam 2 kali aing.
Cincin aja bukan cincin ajaib. Nges lah, cuma yang ngebeda yang dari au duitan. Oh, situ bak kalau udah. Oh, hiber dua kapal. Sing ari salah sebenarnya. Aing ku ari mah mau mungkar kendarian nak nyar para baeng. Coba itu. Jai ngangon enak nyusul budak deh ya nang preman. Cicing darinya. Ah itu nanya sih kan hiber. Tanda-tandanya. Cincin ajaib. Iya. Iya bukan cincin ajaib sih no. Irup yang. Manan kia enak ini matana.